Daun kelapa lumayan ketebak angin, awas supaya apa? Terus nyanyi eta lagu saha eta? Lagu Uing. Lagu uing teteh. Lagu Haji Yayan Jatnika teteh. Lagu Haji. Tah ayeuna ka dieu. Ayeuna ka dieu. Aslina. Aslina. Pak Haji Yayan Jatnika bakal ka dieu ayeuna urang ngobrol jeung aslina. Tadi bari nage mah. Pan saya seberat atuh. Asli. Asli ka dieu. Bener ya. Bener selfie biasa. Atuh biasa. Gua update status. Update status. Komo ya mega bintang nasuna. Wah, mereka bintang sudah Kang Yayan Jatnika. Ya keberatan. Favorit leletik, Bang. Favorit dileletik. Saya mah masih kena dina kandungan, ngefans atuh Kang Haji Yayan. Oke, para wargi Baraya YouTuber Wahyu Raya Channel. Malam ini, kali ini kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa. Fenomenal sosok ini, dahsyat sosok ini. Ya, sosok ini luar biasa, manggungnya kemana-mana, mencipta lagu juga banyak yang sukses ya. Jadi kita berbahagia kedatangan Kang Haji Yayan Jatnika. Aduh, 5 menit. Aduh, rambes. Kang, damang Kang? Alhamdulillah. Aduh, Pak Haji, mangga paling dia. Ya, Nah, paling dinya ngomong. Yuk. Lain si Alma siga gember katingali. Aslina, Bang. Naon? Dina klipna Isi diuk tong. Lain dina klipna. Kalah, Bang. Dina klipna kasep. Kasep, terus dina Dina klipna. Aslina kasep pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina acara naon? Ngadu bako. Mayu balik kongko. Barang Wahyu Rohedang dari Sero. Kaji damangnya. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah ya. Abdi geus rada dalami teu pernah Kang Daen ieu teh. Bisi blok. Kena naon ya? Bisi bloki. Hayang wareg mumpung penak. Eta. Tidak hadir penak atuh jarang mega bintang na Foxuna. Nah, penginten Baraya YouTuber Wahyu Raya Channel. Para terus terang siapa sosok ini? Ya, sudah tahu siapa sosok. Sok siapa? Kang Yayan teh naon, Cing? Kang Yayan teh naon? Profesinya naon, Cing? Artis? Terus? Artis pop sunat dan calung. Hebat. Oke. Penonton mah tuh make ani, waduh. Kang, Ya. ieu pan masyarakatnya terutama gitu umumna terangna Kang Yayan penyanyi luar biasa gitu ya dina calung atau naik pop suna. Tapi kan untuk menuju jalan itu tidak mudahnya Kang Hajinya. Prosesnya luar biasa ya. Untuk juk Yayan jadi kejo terkenal ente. Kudu latihan lah proses lana naonna. Kang, kumaha prosesna atau tapi Kang Haji ti ngawitan umur sabaraha tah? Ngawih nyanyi gitu. Ari diajar mah Tita Tiuso 8 tahun. 8 tahun. Teh tos naon ngabandungan Rama Paman. Rama Paman. Ya. Kecalungan. Kantos ali heula kan Haji. Ali teh sarua jelema. Karena we langsung gelap geus kieu gitu. Dugi ka aya kapungur mah aya kieu aya calung anak-anak, calung remaja, sareng calung senior. Eta. Calung anak-anakna ku simkuring atuh calung remajana ku raka-raka. Waktu zaman kapungkur di Cibarengkok ayeuna mah Pasteur ayeuna mah. eta tempat lahir teh di dinya di flyover. Tah Bali si Yayan teh di dinya. Jadi Yayan Jatnika itu lahir di mun ayeuna mah Pasteur. Lah di kolong Jamatan. Munti wetan mah plos. 300 meter 500
tah balina dina market tengah jalan eta. Lamun di kali mah ting aya keneh ting eueuh. Kang berarti akang berenya ari profesi teh panu kebiasaan hobi urang. Jadi dibangun kedua Kang. Aya keturunan berenya Kang nya, aya oge bakat. Bakat. Tah Kang Haji di mana atau tapi keluarga besar anu abdi terang mah keluarga besarna memang seniman luar biasa. Numutkeun ti kapungkureun ti buyut-buyut memang seniman. Tah, Aya nu seniman. kecelumpungan saurna anu kacapian. Aki-aki ti gigir ge saurna jago nyuling. Waktu zaman di kapake cenah di kawadanaan teh kapungkur mah. Pasti. Nah, aku zaman Bupati Bandung kapungkur. Tah, terus kadena ti uyut aki menelorkan. Aki teh ngenom. Lain teh. Eta dia aki. Baranahan. Cek ieu baranahan. Turunan aja turunan. Eta aki na ngenom. Nah, itu teh kieu saurna Mengenok. mah masih keneh lieureun eta teh. Masih keneh kan nasieun teh anak darso atau saha. Tah, eta. eta silsilah eta perlu peryogi diguar Kang. Tah, nu Supaya Agung jelas. kaki mah sabar mah. Kanca kaki na kumaha? Nah, sim kuring teh boga lalaki. Lalaki. Ua awewe, Ua awewe. terus saya kasih cantik Clara pun biang. Wah. Cantik Clara. Ya, benar. Terus ka pun bibi. Terus ka Mang Uko. Uko Hendarto. Uko Hendarto. Tah, terus we Hendarso. Ya. Teuing ka pikumaha tah si ayan teh ka Darso teh. Apa teh cek umum. Oh, anak kitu alona cenah. Heueuh. Jadi numutkeun pesake mah lain anakna, alona. Ngan lamun secara prediksi loba keneh nyebut anakna daripada alona. Jadi biasa gitu. Ya. Teuing karena kekasepan ting kumaha. Jadi baraya YouTuber Wahyu Raya Channel nu salerosna Kang Haji Yayan teh alona Kang Darso almarhum. Nya alona ieu sanes putrana ieu. Tah ieu supaya clear ieu. Supaya clear gitu. Ari putrana mah putra almarhum Darso mah aya Kang Asep Darso, aya Kang Ujang Darso gitu. Kang Asep mah pantos ngantunkeun, aya Kang Ujang Darso masih kene aya masih kene manggung-manggung. Tah eta mah putrana leres. Kang Yayan mah alona tegas gitu Kang. Akang kan di dunia rekaman ya Kang nya. Nya abdi meureun ambil kela atuh sok makan wae. Kang Haji teh dibere nginum. Saya kopi naon. Atuh meh ieu we. Nya sok atuh gitu. Jadi baraya YouTuber Wahyu Raya Channel ini kan Kang Haji Yayan itu ya luar biasa prosesnya ya. Dari A sampai Z itu tidak instan lah apa anu ayeuna mah Kang. Oh, Tapi teu naon. Teu naon. Ku sabab ena serba instan jeung rekaman ge tiap juru eta mah. Baheula mah kan karasa barang mainna. Hayang jadi artis teh dites. Dites pigi lu. Teu kapake ku produser teh. Teu kapake. Ayeuna mah asal boga duit bisa nyangkeun, bisa kanu TV. Tah gitu. Ayeuna mah jadi karek salagu ge guys. Tah. Kita naon keun wae da eta. Lain. Ngaji si ieu teh nu amuk-amukeun mah. Ngobrol wae sia. Karena cenah salah lagu eta cenah tina simule asup kana rekaman tuluy di kana TV-keun geus hulu geus gede. Beda harga ge. Baheula mah dibon ge 40.000 teh jeung naik angkot kan. Ayeuna mah nyanyi anu karek cos album. Geus beda. Cos album 100.000. Oh, 100.000 salah. Itu nama cengek ge marahan. Kan baheula mah karasa. Jadi teruji ku seorang produser teh. Di mana masuk rekaman pigih teu kapake. Jadi yang Jatika teh bukan instan. Karasa barang mainna baheula. Jadi memang gitu jadi prosesnya luar biasa. Ada mah kieu we Kang Haji. Abdi kabungkur di rekaman kantos ge kana calung ge kantos kitu kenangan calung terus jadi jaipongan degung geulingan gitu. Hese tah hayang ngaran dina kaset teh hese pisan baheula atuh. Ayeuna mah tinggal nulis ki sorangan ge bisa pan. Taplekkeun kana YouTube jadi gitu. Eta ngaran Wahyu Rohe kenang tah hayang eta. Kuat perjuangannya luar biasa. Iya tuh. Aya we ngaran Wahyu Rohe kenang gitu keliningan atau gedung atau jaipongan gitu. Gak sampai ke kasetnya kan di bawah sare atau di bawah atau bahkan tetangga di gorot tetangga di gorot benar pas keluarga tadi teh mah asli ya bari masyarakatnya centang tumaca dari tukang leutik jebak oh wayahna pan aya nu karang itu mah tapi puntennya leutik bagian penyanyi bagian gede kieu atuh
enak bayangkan, enak contoh ya. Enak Bapak Wahyu Rohe lain reka jago ya. Palo banunanya we di pasar lamun urang bareng di pasar. Ah, tuh sok itu ji pasti loba di dinya tuh. Jadi naon atuh? Karena kita salian ti penyanyi eta mah janten pananyaan oge gitu. Lain teh. Kumaha deui cicing. Pan ada jalmi dikenal mah ya. Tenar kang yeun pon lipna di mana-mana. Manggung ke mana-mana pasti ninggalin oh Yayan Jatnika. Tapi teu kitu. Teu kitu. Akhirnya pakai gelarna lupa. Ji, kemana oi? Wah, lagan tuh. Woi. Terus? Parasa, dangan. Woi, nabo, heeh. Nah duit nama dina pesak 20.000 tuh teh. Dah dikenal kan loba duit. Iya, dikenal. Tapi upama gitu kan upama tos jantan sosok anu terkenal ya. Kadang teu diange gitu predikatna teh. Modekeun murang kali gitu. Anjing aya Yayan. Geus teu nyebut akang bapak apa naon deui na resikona teh kan kitu unggul. Kungsi kadenge ya. Kungsi ka kuping, bahwa didinya mah lain-lain ieu. Naon? Lain-lain kasar. Gitu. Sepertinya si Yayan tuh rek itu si didinya mah cenah si seniman. Eta. Ya ini nu anyar kata si seniman. Bener sih nanti seniman didinya mah. Dan tuh artis tapi da di kieuna mah teu wani. Teu wani. Kang. Mana. Aya nih, Pak. Saeuy, calung si Yayan. Kadenge kita kan ucul. Tapi kasih muda eta teh. Tidak. Da si di dia meureun si keur seniman, tapi lain artis seniman kudu di sisi henteu. Urang ge si laharna gitu kan. Si Sule, si Rapi pan gitu udah nyebut teh gitu kan tah. Gitu teh perjuangannya itu luar biasanya. Tepuk tangan dulu tuh buat Kang Biaya. Oke. Kang. Ieu mah kinten-kinten we Kang ieu mah. Globalnya we kira ngelakukan anu ka emut ku Akang gitu nya. Cing calung ka Akang pan dina calung aja. Kira langsung sabaraha album tah di calung Kang. Dapat heula mah tulisan sorangan. Tulisan sorangan. Terus ieu barudak. Terus rekaman kan zaman di studio teh menuju zaman Mira berbentuk master teh sekitar 1,5 juta 2 juta. Master teh. Hari ditawar ke produser sama 7 juta. Daripada karya teh dibikeun. Kan orang butuh promosi. Promosinya di TVRI zaman hari tadi di TVRI. Kan gitu. Lempar we. Dangke mah naon pasti anu meuli. Ngan karya Jatnika babacana ke lamun dibeli ku sajelma berarti karya geus dihargaan ku sajelma eta. Luar biasa. Tapi kan akhirnya ya Jatnika kan emang ngajago. Ngajago na kumaha? Sabatukna pan duit oke. Yang sekarang baheula mah kan 60.000 teh dibontek ieu mikro ieu maka ieu. Ayeuna kan Jut, ayeuna mah jut. Jut, ayeuna mah orang geus 100 ke geus. Betul, sombong pangmahalna ayeuna mah. Jadi pan bongana nanyana berbau nafsunya ya kan. Sabaraha album Kang kirang langkung di calung we Kang. Di calung teh kirang langkung kan tersendat-sendat. Ya kirang langkung aya sekitar 11-an. 11 album. Kan kaburu rame popsuna. Lamun sa album 10 lagu ge berarti 111 lagu eta nyanyi teh. Aya di dinya sabaraha lagu? Oh, orangnya cuma ada tukang ngaji. Terus kumaha sabaraha Tua. Anjing. Dua ge kan teu payu di. Jalan balik Pak. Nyata. Ieu mah. Tapi alhamdulillah Kang Haji nya ayeuna meh dua ge salah sahiji. Tapi jangan salah. Dan tidak bisa cepat. Bener. Tidak bisa cepat. Kak. Berlomba we terus kumacarana nyiptakeun anu tah aya kieu. Aya dongengna Kang. Kieu kumaha? Memang kan dagus. Mana sumpah? Jadi we poho deui. Iya, kaganggu konsentrasi. Kumaha. Jadi kieu kan calung tos kitu. Tah. Komo enak di dieu di henteu ge cek basa eunana mah terimbas ku seorang fenomenal. Kusabab ti zaman nongtot lehong geus dibebenah ceuli. Tah eta. Ceuli, sorana kitu, gibegna kitu. Kan makana si Yayan juga si Darso, ieu mah si teh kan kitu. Oh, si seniman ieu. Nah, si Darso padahal kan
lain kumaha geus kitu we bawa Geus kumaha atuh? enak ku indung sorangan harita leungitkeun ka si Darsona udah hese latihan atuh di kaca teh yang beda latihan koreografer gitu. yang beda da geus kitu tahna ku sabab kitu terimbas ku seorang eta ku seorang almarhum ngan Yayan Jatnika berusaha untuk nyieun lain tinulian Tah, kumaha tah? Nyieun lain tinulian. Eta luar biasa catat. Para baraya YouTuber nya bayaran gitu. Catat tah. Nyieun lain tinulian. Tak urang jabarkeun ku Kang Haji kira-kira kumaha. Lain tinulian teh memang nu lain mah calung kitu. Sok sanajan gemelang nama kitu. Ngan aya di antarana anu kungsi disegorkeun ku dia. Ku sabab di dia dipegarkeun zaman akademi Asti baheula. Si Yayan dipegarkeun aku Asti Bandung harita saangkatan ukur lalaki hungkul tina sora calung dibebenah kana tembang Sunda Cianjuran. Kebabari hese. Bahkan ku dosennya dicarekan meleg-meleg eta mah. Diusir lagi sabaraha kali. Tapi Yayan Jatnika eta tina calung dipagarkeun tina calung diasupkeun ka Asti terus ku Asti dipagarkeun kana tembang Sunda Cianjuran. Ya. HD eta si Yayan. Nilainya amin. Berarti sekitar 7, berarti lamun amin mah B+ lah gitunya. Leuwih ti B+ atuh pan amin. Leuwih ti B+. Jadi lamun 100 Kang Yayan 85 gitu. Sekitar 85 80 nah, gitu. Jadi baraya YouTuber baju kan ieu si Yayan kan hese gorengna alus wae. Setiap danang itu. Iya urang mah mata hayang buru-buru ngetop teh meh ngeunah dek nyomong teh euy nek saha nu nyarekan. Ya, ini perjuanganna 40 tahun. Daripada teu dipuji ku batur, paling muji sorangan. Bener. Nah, muji sorangan kan geunah. Aduh, ini kumaha nu muji sorangan. Paduli teu. Nah gitu pan cenah ulah goongna beuh maneh. Ieu perlu dina situasi kudu goongna beuh maneh. Tah beuh ku sorangan. Daripada teu digoongan mangeun, goong justru justru goong ka anu ngeunah. Enak sok anu hiji we anu ngageplos goong gede. Rek teu enak kumaha bahkan hayang utah ke di panggung. Eta goong teh lalawara sok sanajan di tukang pangaruhna gede. Bisa jadi disebutkeun jenderal dina kesenian mah goong. Wah, goong. Rek teu seueur kumaha. Plos Enakna eta. Itu aya ku tagi jadi. Makana goong salah mah dicarekan di rentukna bisa berjalan. Jadi pan goong teh biasana posisi teh di tukang di panggung teh. Bari teh disumputkeun kadang-kadang. Pas make goong gede, da kabehna jaga teh ngeuntik. Kabehna jaga teh goong eueuh teh atuh lalawara teh. Jadi berat. Nyieun lain tinulian teh aya. Bahkan almarhum Panano kantos hebatna katem kawi tembang padahal sabarma di dia pernah bikin harita ke album kedua dina calung album kedua sekitar tahun 82an tuh 82 guys album kedua tahun 82 teh dina calung aya anu saur almarhum Panano mah katem kawi tembang Yayan Jatnika tahun 82 geus ngaluarkeun begitu kawi si refrainnya langsung ku pasieup temang Sunda Cianjuran. Keun bae atuh keun bae bubulak cinta nu urang geus dibuburan. Eta sora Anjing. Sora Kang Haji. Soalnya kan kieu, soalnya kan eta mah geus neutan geus menuju faktor usia. Baheula mah kan 3 jajar. Sanapas. Mah di tengah nyawer oge kadang-kadang aya karena tengah merayu tersepuh. Gitu. Waduh luar biasa. Para baraya YouTuber Wahyu Raya Channel tong waka ka mana-mana. Stand up di Wahyu Raya Channel dina acara Ngadu Bako. Ngariung bari kongko bareng Wahyu Rohe dan Silung dan